Ibu-ibu ulah carentil deui nya oge simkuring acan nikah yuswa 40 da bakal nolak diheureyan kuno umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku izin jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirehing setiap manusia hirup, lamun lain pitulungna Allah urang mah lain sasaha. Para asatidah kori-koriah mubaligo ketua MUI tokoh agama anu kusim kuring dihormat guruwaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lemur dikawit Bapak Camat Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Wargi-wargi simkuring anu ku simkuring dipihormat Ketua Piking Majalaya oge barudak EKTC Indonesia anu ku simkuring dipihormat. Ibu miwah Bapak sadaya lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, hari ibu pangaosan neangan naon. Nah memangna di dia eueuh gitu. Bisi ieu mah bisi hadirna ka dieu teh hayang tepung jeung kuri. Hari kitu mah sepakat cek ibu datangna ka dieu teh boga tujuan neangan ilmu. Maka geratannya ajengan nu deukeut naon fungsina ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus boga ilmu teh kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan mah ilmu urang teh can jadi oncor ke hirup urang. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung ajengan ge sok burger wae. Kabeh ge arapal ibu-ibu hormat ka salaki eta teh alus tapi naha duit leutik jamot wae. Berarti lamun kitu lain urang nu teu boga ilmu tapi hakikatna mah can kalalajoan cahaya tina eta ilmu. Saha jalma nu bakal menang ilmu iwati jalma nu alus wadahna. Saha eta nu alus wadahna? Hate. Jadi konsekuensina hirup mah gumantung hatena. Rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus daripada dijas di kopiah makedasi tapi aspal dilebok. Eta mah sakadar cangkangna. Matak nu ngaran hakikat hirupna nu kudu diomean teh adalah hate. Ibu kulit hideung hayang glowing tenang aya skincare. 2 minggu bodas ngan dibuka tiung punduk mah ngerenge. Geblus kana bab rumah tangga skincare kebedag aya dengan sangun teu akhirna beungeut bodas awak begung. Eta nepi ka hayang geulis nyiksa maneh. Padahal aya geus ditakdirkeun ku Allah jodohna kudu jeung Udin mah moal matak robah. Kajen di glowing jeung Udin we. Nu kudu ku urang dialusan tah adalah hate. Bajuna saragam, tiungna saragam, keurna nahaon lamun teu saragamna hate. Cicing. Lumayan asa kajebrot. Tiung saragam, baju saragam, keurna nahaon lamun hate teu saragam. Tah ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman. Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, agama sarua, kiblat sarua, ibadah haji sarua. Tapi naha sok pasea berarti aya nu teu sarua. Tah eusi hatena. Mata kula nyalahkeun Allah lamun papaseaan, salahkeun we eusi hate sorangan. Padahal nu ngaran hirup mah omean teh hate. Awak ibu jeung awak kuring lamun teh mah teri paeh teuneun di pasar 25.000 sakilo. Manusia maut teuneun di pasar Majalaya bangkrut pasar harita. Artina harga diri manusia gumantung hatena.
Kulantaran sarupa kitu jalma nu hatena alus maka bakal katempo caritaan alus, bakal katempo akhlak nu alus. Ieu pangaosan alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Bisi ibu goreng jeung salaki mangka ning sawarga teh dibikeun ka salaki, maka ibu patuh ka salaki, surga keur ibu. Jadi keur ibu mah hayang surga teh tinggal patuh we ka salaki. Tadi meme indit ka dieu buat baeut wayahna balik tangkeup. Kumaha ceuk ibu? Aya. Cek salaki kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay gitu. Aya robah dina sifat hirup gumantung hatena. Ka masjid alus bareng jeung hate nu alus maka bubar ti masjid bakal katempo akhlak nu alus. Ka masjid alus hatena kotor bubar ti masjid bakal asa aing pang masjidna. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak Qur'anna. Maca Quran alus hatena kotor hampura bakal katoong sombongna. Matak jelema gumantung eusi hatena. Lamun jelema eusi hatena kosong maka hampura. Jelema kosong mah bakal sanggup dicician. Kadang-kadang elmuna lain tina ayat wungkul anu tersurat, tapi elmuna teh bakal tina ayat anu tersirat. Naon anu tersirat? Ieu angin. Angin teh ayat Allah anu tersirat. Lamun isuk jeung geuning geto aya angin puting beliung, ibu salamet kuring salamet. Tapi jalma kadang-kadang hese salamet nalika aya angin leutik ka hililieu. Ayeuna ge ieu pangaosan tuang atos ngaleueut atos ge iuk tuluy ngadengekeun nana gerhana. Soloyong angin leutik itu nu tukang nunuta. Jelema kabeureuyan lain ku cucuk kuda tapi jelema kabeureuyan ku cucuk peda. Maka hati-hati nu ngaran hirup jadi jelema gede teh lantaran rakyat nu leutik. Matak sanggeus gede sing eling ka nu laleutik. Hirup sakadar disebut nama jeung kudu sombong sagala. Disebut pinter kuno bodoh, disebut pejabat ke ku rakyat mangga deuk nyalona naon ge hak prerogatif ngan lamun rakyat eureun teu nyoblos moal jaradi naon-naon matak geus jadi pejabat turun ka rakyat. Bener? Sarua ustad oge nana gerhana bisa ceramah lantaran aya jamaah. Leungit jamaah na urang deuk ngomong jeung temok. Matak hakikatna lain urang kudu musafir di hargaan batur tapi tanemkeun dina diri urang sing bisa ngahargaan batur. Lain urang kudu menta dihormat batur tapi urang nu kudu ngahormat batur. Well, nana gerhana memang beda tapi sarua, beda bajuna, beda wujudna, beda bentukna. Tapi sarua jeung batur nu diudeng, nu digamis, nu disorban, sarua keur ngomongkeun kaislaman. Nama kejem kudu nempo baju. Da hakikat hirup manusia mah gumantung hate. Baju mah bisa dibeli, tiung bisa dibeli, alusna hate mah rada hese meuli. Tuh tempo ibu-ibu gumujeng hatena we alus. Lamun jelema keur amak mah diajak sedikit dicem. Jika nu boga hutang ke Bang Emok siapa? Matak hate kunci nu ngireun hirup. Tah hadirin kaum muslimin, maka hate bakal terjadi al-qalbun malikun. Hate adalah raja. Ngomong alus karena hate alus, nempo batur lebih alus karena hatena alus, nyaritana alus karena hatena alus. Tapi lamun ibu hayang lalajo jelema nu kotor hate hampura hareupeun ibu ngomongkeun batur, eueuh ibu nu bakal jadi sasaran diomongkeun ku si eta. Koprok da satuju. Kadang-kadang mun koprokna ge kitu keneh. Matak hate di mana atuh ilmu cicingna dina tilu rupa, hiji kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu entong nempo ceramahna tapi tempo mah eusi hatena. Sabab ilmu bakal cicing dina tilu rupa, kolbun, kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Hatena nyacas bodas, teu panasan, teu sirik, teu pidik, teu jail kaniaya, teu istren, teu panastren, teu dudupak, teu rurumpak. Pan ibu ge lamun tatangga dipangnyanungkeun bibir mah alus. Sing kuat, sing sabar, keun bae da aya ti dituna kadar maneh jadi nu ngora, heuh tarimakeun we takdir ka batur, beledug salaki manehna nyanung paeh si eta harita keneh. Artina dina bibir can aya ilmuan Pak, lamun tanpa katoong praktek dina hirupna.
Moal mungkin aya miskin, moal mungkin aya yatim, urang tong nungtut pamarentah, urang tong nungtut negara, tapi tuntut mah awak urang, bongan urang boga dalil infak, dalil sodako. Lamun umat Islam geus ngalarti infak sodako, moal mungkin aya yatim nu katerlantar, moal mungkin aya miskin nu teu dahar, moal mungkin aya jelema nu teu boga imah. Lamun umat Islam geus ngalarti kana infak jeung sodakohna, kanyataan boro-boro. Nepi ka cengek mahal, Jokowi disalahkeun. Terbalik cenah Jokowi mah cengek mahal, lain nyalahkeun Jokowi malah. Ieu mah teu da kumaha, sawah dijual dipake beli mobil 10 tahun ka hareup, sawah beak mobil eueuh. Melaan naon eta? Gaya, kamarana gaya. Lamun memang hirup sangsara entong sok gaya. Batur make kongkorong keun bae milikna, batur make gelang bae rizkina, urang eueuh kagableg entong magejeng di kongkorong nu teu bisa dijual, eta mah kongkorong tina lajada ladang tina COD. Inilah melaan gaya. Bari urang mah apal warnana ge geranya ditempo. Asli nu ibu mah asli. Itu tuh nu tukang asana. Mata kunci hirup mah bener harte kolbi kauli fi'li. Hatena alus, ucapanana alus, pagaweanana ge alus. Lamun teu bisa sarupa kitu tah hampura. Lamun ayeuna urang jeung urang ilmu karek bisa diapalkeun, can bisa diamalkeun, hampura yatim nambahan, miskin bakal leuwih riweuh jeung loba. Tong nungtut Kang DS sebagai bupati, teu balik cenah jadi bupati teh entong tuntut heula diri urang. Nah urang geus ngaluarkeun infak sedekah ka tatangga, nah urang geus ngaluarkeun barang bere ka baraya, lamun acan tong waka nuduh nu jauh, bukakeun awak ibu ge kumet keneh. Aduh. Digana ieu mah kasindiran kabeh paduli teuing ah. Sabab bakal terjadi kejenjangan sosial. Lamun batur salah sebenarnya lain hayang nyieun salah, tapi bongan urang teu bisa meresolusi karena kesalahan. Sekali deui, lamun batur salah lain hakikatna batur nu hayang salah, da di mana jelema aya nu hayang salah, ngan urang jelema bener can bisa nemongkeun bener kanu salah. Matak batur salah ulah pernah dipigang ewa bisi salahna karena urang. Tuh di jalan jam salapan geus kaluar rok ponok kaluhur you can see buuk di beureman. Lol kuring om, check in om. Pasti ibu ge apa? Cing teh moal. Abdi mah nana gerhana. Allah cenah ustaduna TikTok, om dipoto om montong. Nah rok ponok. Ngan kebenaran ayeuna teh sakedeung deui pilkada. Loba baligo di jalan-jalan, wah eta we ku abdi dijieun rokna baligo partai. Kok cing dari hayang dipoto mah nyieun heula tina partai baligo. Luhurna aya warna batur, ger dijieun bajuna, ai tiungna tina taplak meja. Sok cing urang dipoto, jepret dipoto, nuhun cenah om. Sabaraha cing da aya kieu? 7,5, 2,5 keur penginapan, 500 keur abdi. Nah cing teh kuat mahal. Bapak-bapak ulah seuri, lamun seuri abdi curiga iraha bapak kadinya. Cing teh ari ieu ngan boga duit 170. Engke we cenah teh salat subuh antosan di penginapan sanes di kebon buncis. Leo subuh-subuh ka kebon buncis bikeun duit nepi ka nunuhuna. Marukan anak kuring deugna nahaon, padahal kuring hanya sebatas degnanya, neng kunaon bet gawe dinu kieu nyegruk cai panona nyuuh harita keneh jigah anu kabentar guluduh nalika ditanya sarupa kitu. Lamun ibu boga masalah berat moal bisa diomongkeun ka batur nu aya ukur cai panon jadi batur. Ieu oge ditanya kunaon bet gawe dinu kitu ngadon ceurik artina boga beban anu gede. Kuring nguriling pertanyaan, cing teh ari diteneng gaduh ibu Rama tos teu aya berarti yatim piatu. Cing teh boga salaki gaduh ka mana atuh kabur urang mana Majalaya. Tah ieu ketua biking aya fotona ieu. Deuk diteangan salakina kumis na teh rada ipis kumpul na teh di sisi. Jiga itu nu ditukang. Hei keur kaum lalaki
ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Patuh ka Allah, patuh ka Rasul. Orang oge kudu patuh kana aturan pamarentah urang. Lamun dek cerai kudu datang ka KUA ngarah itu jongjon boga surat janda, urang ge jongjon boga surat duda, dek kawin moal hese. Ratuna cing mah kejeng kabur teu diberesan henteu culeos. Boga budak dua, bayangkeun ku ibu, yatim piatu inung bapa eueuh salaki kabur budak yatim dua. Sakola di mana SMP jeung SMA biaya gede, di mana cintana biayaan tah eta matak abdi digawe dinu kieu teh lantaran boga beban keur barudak. Cing teh aya neng di ditu kades aya osok barang bere ka neng pan sidik neng mah yatim piatu damureun ngalalarti anu beunghar teh komo kades. Jawabanana asa dibentar guludug hampura bisi di aya kades ulah kasindiran lain cek urang cek si itu. Jawabanana deh teh cara keur harayangna kampanye jiga nu heueuh geus jadi mah wadul hampura lain cek urang cek si itu. Cing teh aya di lembur neng ustad aya osok ceramah nya osok barang bere ka neng pan sidik yatim. Jawabanana sarua deh ustad ukur ceramah pa alus-alus nu puguh mementingkeun diri sorangan kacadunakeun barang bere ka batur hampura tad lain cek urang cek si itu tah. Cing teh aya jamaah pangaosan osok cing teh barang bere ka neng pan sidik neng yatim piatu deh jamaah pangaosan teu abdi ukur pa alus-alus tiung pa hade-hade gamis pamer-pamer pangaboga barang bere mah kacadunakeun. Berarti daek teu daek sadar teu sadar kunaon si eta gawe dinu kitu. Urang anu paham sedekah jeung infak tapi naha teu ngajamin ka jelema anu butuheun. Ayeuna sebagai contoh Viking Majalaya ngayakeun santunan ke anak yatim tuturkeun ku urang kabeh ulah sakadar barudak Viking tapi urang ge kudu merhatikeun yatim jeung piatu beh ditunadu apa. Well sadio atuh da matak ulah waka ngomong ke neraka ka batur teh bisi neraka balik ka urang. Ayana Bang Emok lain salah rakyat PRT. Sanu salah mubeunghar nu teu nulungan lah. Da rakyat mendatang ka ustad, Pak Ustad mamanawian luhurna 500 handapna 400 cek kuring teu aya, leos ka kades cek kades teu aya, leos ka RT cek RT teu aya, kabeh pedit nu bageur iwal ti budak parawan 2 mawa motor Beat asup kana gang. Nariung limaan ngumpul bikin kakak jeung KTP tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji. Tina limaan hiji teu kabayar maka nu opat tanggung renteng Bang Emok ngaranna. Tuh toong ku Pak RT, toong ku Pak RW, rakyat kuat surak asa dibela da meureun baruga hutang ke Bang Emok. Coba lamun kabeh jelema sepakat ngarti zakat, ngarti sodako, ngarti infak, bari jeung gebrokna, moal mungkin Bang Emok terjadi, moal mungkin rakyat miskin teu kabela, moal mungkin nu sangsara kalaparan. Demi Allah. Matak hakikatna batur salah ulah waka nuduh kanu jauh urang neang anu anggang korehkeun awak urang ge salah keneh. Bener. Maka hate nu sebenarnya ari hate kabagi dua aya nu bersih aya nu kotor. Mun ibu hayang lalajo jelema nu bersih hate kumaha budina kumaha sikapna kumaha lalakon hirupna. Bari nu ngaran hirup manusia keukeuh peuteuh butuh ku batur matak ulah coba-coba urang goreng jeung batur. Ibu ngalahirkeun di tulungan batur bubrag kadunya budak dibere ngaran ku batur. Ibu hirup di bajuan ku batur, di manian ku batur, di huapan ku batur, maot di boehan ku batur, di solatan ku batur, nyieun imah ge menang batur. Jadi urang ulah coba-coba goreng jeung batur, hirup di dunia pasti bakal butuh ku batur. Terserah eta mah deuk si A, deuk si B, deuk si C. Sabab Viking adalah pendukung Persib Bandung. Maka ngajina ayeuna mah urang lalajo tina menbal. Lamun jelema anu sok lalajo mengbal capek loba komentar tuh balai si eta tuh bener si eta tinggal neje tinggal najong sia ini kalapang bener kiper kebobolan oh kaecreug aldieu manehna kecebreugi merengkel
Penonton hanya sebatas komentar, bukan sebagai pelaku, maka orang dituntut kudu ngarti ka jelema anu keur ngalakonan ulah sakawatas komentar wungkul. Nana gerhana teu di kopeah teu di sorban teu di sarung heuh kieu we ibu teu loba teu kudu loba komentar. Nah ieu mah cara kuring anu ngarti iwati diri kuring nu apal rasiko iwati kuring jeung naon urusan jeung ibu. Nah hanya ustad teu make jubah na memangna ibu mere baju nu urang calana nu urang menang meuli urang pantes henteu ya kumaha urang. Kecuali lamun ibu cing atuh cep di jubah sok bere odok suka dipake ngan anu sebagian bakal goreng leuheung ayeuna mah. Matak jelema ulah hayang diperhatikeun ku jelema capek moal aya jelema nu salamat tina bibir jelema kieu we kadar eta aya nu resep bae aya nu ngewa teu nanaon da rasiko jadi jelema nu dipika resep moal anggang ti jalma nu mika ngewa tinggal tanya kana hate dua rupa nu bersih jeung nu kotor hampura bakal beda dina sikap. Saalus-alusna ibu nyieun kahadean ka tatangga ari tatangga amekeun ka ibu mah keukeuh bakal rujiteun beuki dibere ku ibu beuki ngaruksak harga diri ibu karena hatena bener matak lalajoan hirup entong cangkangna tapi lalajoan hirup eusi hatena. Asli lamun dijubah diudeng disorban da urang mah yakin atuh mun datang ajengan sarupa kitu narangtung kabeh wilujeng sumping al mukarrom kumaha sehat coba ka urang karek turun tina mobil jug well kuat nu assalamualaikum tapi teu nanaon Pak teu nanaon tak ieu saingan kuring tidak jadi masalah. Kurang bawa ngobrol secara Sunda wilujeng sumping Bapak Wakil Bupati Bandung calon Wakil Bupati Bandung lalajoan nu ngaran hirup lain cangkangna tapi eusi tina eta cangkang. Ibu di jilbab cantang tuh nempokeun batin anu di jilbab. Lamun ibu bisa di jilbab geura bunian panona bunian ceulina bunian bibirna tapi naha sakapeung jilbab badag panon popolotot jilbab badag kana gosip beuki jilbab badag ngomongkeun batur di mana hakikatina jilbab nu sabenerna well ari asli atuh wilujeng sumping Bapak calon Wakil Bupati Bandung insya Allah periode kedua mudah-mudahan sehat walafiat kasep nama tiba-tiba beda lah anak apa dulu teuing iya nu ngaran hirup mah lain kasep jeung goreng lain ngan urang sok salah ngareneng lamun ibu jadi jelema genut ulah ngareneng jeung jelema nu leuwih genut lamun bapak hayang kasep cobaan ngareneng jeung jalma nu goreng maka bapak bakal unggul jadi kasep lamun hirup hayang beunghar ngareneng jeung jalma nu sangsara maka hirup bakal ngarasa beunghar da ngarenengna jeung jalma nu teu dahar matak sim kuring ge lamun dipoto jeung Pak RW siap jeung Kades siap ngan punten teu sanggup dipoto jeung Wakil Bupati nah urang nu bakal keok Otak abdi mah dipoto dek dipilihan we nu garoreng pek jeung abdi. Jadi lain urusan goreng jeung kasep urang sok salah ngareneng. Lain urusan beunghar jeung miskin tapi urang nu salah ngareneng. Maka hakikat nu ngaran kahirupan adalah hate. Yo urang lalajoan tina barudak Piking pendukung Persi Bandung mengpang kamari juara. Hiji lamun kurang di lalajoan bal teh muih bal teh muter bal teh buleud artina nasib jelema akan berputar moal sangsara saumur umur moal beunghar saumur umur moal alus saumur umur moal goreng saumur umur setiap jelema bener salah osok
daek kedul osok alus goreng ge pada osok bener. Ayeuna ibu keur kata pelan ku daek keur ngelur mah disamper ku batur ge hayu ngaos barosen. Nah urang geus daek merasa pangdaekna tak eta nu jadi penyakit jadi ngarasa unggul sombong ku kadaekna. Padahal hirup jelema moal mungkin disebut pinter tanpa aya anu bodoh. Moal mungkin disebut pejabat tanpa ayana rakyat. Mata geus jaradi teh omat kudu saladar jeung eling karahayat sabab nu ngajadikeun pejabat teh rakyat. Bener? Kuring nyarita berdasarkan undang-undang, kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Buktoskeun atuh. Maranehanana dahar di restoran anu mewah, rakyat miskin memikiran teas ngebul tina sirahna. Well. Benar ya? Inilah nilai momen. Batak hirup ibarat bal berputar, Pak. Moal unggul saumur umur, moal hade saumur umur, hade jeung goreng ge milik urang sararea, bener. Nah nagerhana ge ayeuna teu kopea teh tungguan tahun hareup. Hirup teh cicing deuneh hiji darajat, ibu lamun ayeuna aya janda, baheula ibu ke rumah tangga, kumaha ka salaki ngomong moal aya nu pangkasepna iwal ti saroge abdi, coba ayeuna geus jadi janda, panggih di uleman, deuk ngomong pangkasepna moal kumaha ceuk ibu si bagong. Allah darajat anu sarua mah berputar. Inilah konsep bola bal teh buleun artina manusia aya berputar nasibna. Keur piking eta. Dua, menangna Persib Bandung lantaran aya lawan. Deuk gol hiji berharga lamun bila ngalawan Bangsa Batur, PSM, Arema, Persija hiji ngagolkeun indah bagja hebat naon sabeuna aya lawan matak nu ngaran hirup keukeuh peuteukeuh nu ngaran manusia bakal keuna ku ujian hirup sebagai lawan kana hawa nafsu urang bener. Bapak Bupati Bandung ayeuna ngagayat Gerindra lahirlah artis terkenal papan atas deuk jadi bupati jeung wakil bupati lamun eueuh lawan narek ngalawan dus kosong. Matak ulah geuleuh kalawan-lawan engke dina politik naon sabab urang berhasil karena adanya lawan. Bener. Sok tempokeun sabab sepak bola adalah menangna satu tim karena pengekat persatuan dan kesatuan. Lain sinik nu alus, lain si Ciro nu alus, lain Desilpa nu alus, lain Tejapaku Alam nu alus, tapi tim anu alus kebanggaan Jawa Barat, maka lahirlah Viking Majalaya. Ayo penonton mah gitu pas gol kepro, pas manena asup ka lapang ingket. Jeung itu hanya sebatas duniawi, Pak. Abdi kan bobotoh. Tetep Pak, lamun lalajo Persib lamun menang, kuat ceramah teh asa bedas. Lamun keok asa hayang balik. Jeung rada benci deui 3 poe. Karena TV hayang ngajejek. Dipikir kukuring, nah dari akhirat moal nulungan. Akang Viking berenyang ka jalak harupat balik tabrakan, man rebuka pekeng abdi mah didagor, Pak. Nu ngaranna bobotoh. Ini ka stadion balik cilaka maot man rebuka bobotoh didagor, Pak. Ternyata hiburan hanya sebatas duniawi, tapi alat hiburan ulah poho kana ukhrawi. Akhirat, bener. Jabatan kena ku waktu. Lamun bener ibu baheula geulis, pertahankeun geulis ibu ti baheula nepi ka ayeuna. Bareto 30 geulis, geuning ayeuna mah geus teu katempo. Artina setiap manusia kudu leungit kasombongan. Wakil bupati ayeuna kasep antesan 70 tahun ka hareup. Seorang wakil bupati yang keren, seorang wakil bupati yang tampan, tunggu 70 tahun yang akan datang. Da ibu lagi geus eueuh. Maka dunia berputar hanya sebatas permainan belaka, lahwan walaiban. Bener. Nah nagerhana ge ayeuna ibu viral. Nyaho ka hareup mah. Ayeuna mah aduh ibu-ibu ngefan.
aral. Ternyata seorang artis cek urang ngeunah mangga gerak tanya apakah benar genahna jadi artis mata keblus kana politiknya beureun teu pati ngeunah beureun. Seorang nana gerhana viral apakah cek ibu ngeunah henteu palebah mana henteu beger ge hese. Artis jeung nana gerhana sarua nasibna dipenjara ku waktu akhirna baong teu bisa lain teu hayang baong ngan waktu anu menjara kuring hayang beger ge hayang. Bandungan Bapak Wakil Bupati jeung kuring ngabonceng awewe panggih jeung ibu kumaha cing ibu Allah Wakil Bupati Ustad Nana ngabonceng awewe na kudu doma. Ustad juga manusia artis juga manusia kudu sadar ibu yen ibu ge manusia. Harus hilang rasa kesombongan dari diri. Hari ini kita menjadi seseorang, besok lusa kita tidak akan menjadi seseorang. Benar? Lo jadi guru, ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Camat, Bupati, silahkan. Tapi bakal kena ku batas waktu. Baheula kerja di TNI, kerja di polisi, SK asup ka bank sabaraha juta ditawaran leungit jadi pensiun bank kadang-kadang nolak pak. Manusia harga dirina hanya diukur ku kertas. Bener ya enya matak abdi mah rek jadi mubalik daripada jadi kades camat bupati keun we eta mah bagian ahlina. Lamun kades di dieu ta eta bagian pemerintah, camat di dieu ta eta bagianana, bupati Kang DS ta eta bagianana, atuh wakilna ayeuna datang pemain baru ta eta bagianana. Abdi mah moal deuk jadi penceramah. Naha da bupati jeung penceramah teh dipikir-pikir mah asa untung jadi penceramah. Beletak beletuk ceramah beres gemo. Coba bupati beletak beletuk ceramah beak we anggaran jeung dana hampura Pak Bupati ulah baka ingkah nah dana anggaran beak wayahna pangnerekeun. Bener. Tapi Kang ngerti Sunda. Pati asa oke. Wah anu kasep bahasa Sunda. Nah ari urang goreng so Indonesia. Awas jangan main sisi balong nanti dikejebur teu cereuk. Awas jangan main sisi solokan nanti palit ke. Aki-aki sarua cucu kakek dicari-cari gok di dia begitu aja. Begitu balik tembongkeun Jawa Barat bongan akang nyalon di Kabupaten Bandung. Inilah warga masyarakat Majalaya Jawa Barat insya Allah siap ngedukung pemenangan insya Allah. Tapi dengan catatan, dengan syarat silahkan jadi pejabat tapi kudu sadar bahwa jadi pejabat adalah ladang tina rakyat. Mau mungkin jadi jelema gede tanpa aya jelema leutik maka geus galede kudu sadar bek geura ulin kana leutik. Nana gerhana ge sarua. Daya bek kabeh ge netizen riweuh. Nepi ka poho ka salakina. Henteu? Gitu. Buah yang tadi izinan datang ke dia tuh. Batak cekuring. Hakikat ibadah mah tuh nu teu datang ke ibadah mah ieu mah cantang tuh. Nu teu hadir ka dieu mereka sedang ibadah nyangu masak salaki datang nah mamah teu pangaosan. Udah. Abang aya wakil bupati ngomong geus jadi udah. Sebuah tim akan menang ketika memperlihatkan persatuan dan kesatuan. Jelema salah ngahiji bakal menang. Ngalawan jelema bener bercerai-berai. Sekali deui. Jelema salah ngahiji bakal menang. Ngalawan jelema bener anu bercerai-berai. Maka lamun urang jadi jelema bener, coba ngahargaan batur, ngarah urang boga kakuatan. Ieu mah caricing jadi jelema bener tapi pasea wae. Deu kumaha cereukna atuh? Da Ustad ge nu sarupa Allah sok silih hargaan. Nu diudang, nu digami silahkan berbicara Islam. Nu di kopeah pek ngomong Islam, nu make kupluk, Epi Effendi ngomong Islam, Nana Gerhana jika ojek online. Sarua ngomong Islam. Naon nu mata kabedakeun hanya sebuah baju.
Bener? Pan merdeka teh karena Bhinneka Tunggal Ika lain. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Persib Bandung bisa juara, temandang agama, temandang ras, temandang kedudukan, temandang negara mana. Pokoknya asuka Persib, jagokeun Jawa Barat, dukung ku bobotoh jeung Piking, juara tahun kamari. Mudah-mudahan tahun hareup juara deui. Karena nilai persatuan dan kesatuan. Atuh hayang Ustad anu nerangkeun bab karuhun, ta eta mah ti Sumedang, Abuya Muhyiddin. Atuh mama hayang Ustad anu make sholawatan aya genjringan, eta mah Kiai Haji Salimul Apip di Kutawaringin. Mak ceramahna teh hayang anu nyanyi si Oma. Iya, Oma RT ieu. Ari itu mah daraja dangdut Bang Oma. Ibu-ibu loba nu tobat ku lagu Bang Oma. Cing teh Bu, ibu mah ka masjid tara ngaos henteu. Kenapa ibu soleh? Ukuran soleh keur ibu mah kieu we, salaki datang hayang dahar geus nyampak. Ayeuna ibu datang ka dieu nyangu acan, masak acan, salaki pebalegi ngana kursi nungguan ibu. Datang maghrib juga hawak di mana? Cek ibu pangosan atuh. Lain nyangu heula, gua lalaki mah. Kacau. Cing teh kumaha ibu laguna eta Rhoma Irama teh? Setiap keindahan kahayangna yang tampak oleh mata kopropriwo itulah perhiasan terindah. Ada udah ngomong Oma. Matak Rhoma Irama jujur takdirnya jadi penyanyi, matak diberi gelar Raja Dangdut. Coba lamun Rhoma Irama jadi politik, jadi presiden, bahaya. Pak Presiden, ada gempa, jawabannya terlalu. Kalau lamun Rhoma Irama jadi kenek entong, dalain bagian anak kenek mata kuring. Bandung, Katapang, Soreang, dua deice, mejeh jadi kenek teh Pak. Isi waktu eureun jadi penceramah panggil di nama angkot tak abdi kenekna. Andai kata Rhoma Irama jadi kenek, nyarita nage make nada dangdut. Katapang, Sumedang, Soreang. Kumacek penumpang, Al-Fatihah. Setiap orang sudah memiliki takdirnya, maka kita tidak boleh sirik terhadap takdir seseorang. Nana gerhana ditakdirkan ku Allah jadi mubalik, baju kieu, calana kieu, ai takdirna sa Jawa Barat ka kurilingan. Cobaan RT make udang jeung gamis, hampura cek rakyat, aduh RT anyar tobat. Takdir bukan level seorang baju, takdir bukan level nakopea, tapi takdir kun payakun milik Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan wakil bupati ditakdirkan jadi wakil bupati. Wartoskeun ka Bapak Bupatinya, abdi nyarios kitu. Ya ada ayeuna ge geus asup meureun kitu. Salam baktos ka Bapak Bupati. Aduh, ampun. Aku abdi. Yo. Sebarahaan gitu. Parebuan kopi keur akang bikonan kabeh ieu. Aduh. Sok ka dia. Bikeun ka dia ya. Tah eta mah keur baru luhur sok karunya. Atos. Naon? Sakanyot ewang.
Oh engke kalem ibu, dah orang datang ke ditu meuli inuman lain. Ampun, ya pikir wae aya rakyat. Geus. Jadi tim Persib menang teh lantaran persatuan dan kesatuan, tengah beda-beda ras, tengah beda-beda golongan, tengah beda-beda bangsa, tengah beda-beda pangkat, tetap demi Maung Bandung, maka kabeh kudu bersatu. Maka urang oge Pak, seseorang bakal bisa bersatu ketika geus mampu bersatuna eusi hatena. Tah ieu teh disebut sasirah. Hayang saha nu ceramahna nana gerhana minta tulung ka bupati, bupati telepon kuring tad wayahna ka Majalaya barudak piking aya ulang tahun dina acara santunan anak yatim tuluy cinta kumaha Kang aya nu bade sumping saha insya Allah bakal calon wakil kuring PT nyaan nanya-nanya wakil bupati datang mah urang nu moal datang nah eleh kasih. Tapi Akang udah punya istri berapa? 1 ya. Punya anak usia paling ya 37. Adik urang 40. Wayah anak udah nyebut AA 40 37. Ampura kudu ngahargaan kalancuk. Kalau mau datang Bapak Bupati, pan Bupati mah 47, jadi abdi nu kudu lentong. Nah, kagok mung aya nyir. Bersatu, persatuan dan kesatuan. 2, Pak, 3. Lamun urang lalajo Persib, asli. Lamun urang nonton Persib, ternyata menangna Persib itu berkat kerjasama tim. Maka rakyat bakal jadi pemenang lamun kerjasama bari sama-sama kerja. Bener, kerjasama bari sama-sama kerja. Artina ulah sok ngawilah-wilah hirup tong beda-beda derajat manusia anger tungtung hirup pasarua nu beunghar jeung nu miskin dikuburna anger sarua gedong sigrong anger mau temen nyereng kedong sawah lega anger dikuburna mah sawah batur. Mobil mewah anger diantarkeun mah ku pasaran, watak jelema beunghar teh tukang somong, hargaan jelema miskin. Naha nu miskin mah gede jasana, aya nu maot pangeulan nyokot pacul nyieun kuburan, tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Nyokot pasaran si miskin nu nganteurna, matak lamun di dieu di Majalaya aya nu beunghar sombong, wayahna nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Tuh aya pasaran gemol ku sorangan teu bisa tahlil ungek-ungekan sorangan nyata nu nganter ka kuburan juga acolok-acolokan sorangan manusia butuh ku batur maka urang ulah pernah goreng jeung batur bener maca salawat ngeunah nah musik alus suara alus coba musik kakaler salawat ka ditu Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah Salatullah salamullah ala yasin raos jangan barudak nu raos ibu raos menikmati coba barudak nu kieu sasangaleun nu hideung ka hareup aja raos salawat raos ba enakna bacaan sholawat kudu diaplikasikeun dina akhlak jeung perbuatan sanggeus baca sholawat ulah ari sholawat di ngeunah-ngeunah ai kasalaki goreng adat ai sholawat di alus-alus ai jeung tatangga pasea ulah sholawat di hade-hade ai jeung dulur teu akur sholawat nu mana nu keur dibaraca ngeunahna maca sholawat kudu bisa nemokeun ngeunahna ucapan sanggeus sholawat lir 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 lir
tandure wosu milir tak ijo royo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon penek noping kowe lunyo meneen kanggo baso toto tiro kanggo baso toto tiro salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah lir tandure wosu milir tak ijo royo royo tak sanggup temanten anyar bocah angon penek noping kowe lunyo meneen kanggo baso toto tiro kanggo baso toto tiro bener guys dua lagu nu hidang hiji acan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah lir tandure wosu milir tak ijo royo royo tak sanggup temanten anyar tak sanggup temanten anyar salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah sok bejan batullah ala yasin habibillah bejan batul ala yasin habibillah Adron. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kasiro ngaluarkeun 200 nu datang meleuwih. Bari lain keur urang keur barudak karunya atuh dina. Ya tadi. Ayo mere ya. Ya. Ayo, murah. Ulah dihitung soalnya lamun gede lebar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah yalah iji 2 kilo obat ayo oh cicing heula kalah so kalah dia 2 kilo 4 5 genep 7 8 salapan hiji deui jadi ngarah 50 ewang yo ieu mah mere eta mah dagangan mah dagangkeun we bu punten ya aduh ulah parebut duit leutik soek geus yo 2 kalem dayak keneh yo tangos akang mah wah ieu mah bororah bakal jadi pejabat tuh gitu. Salatullah salamullah atur salat Rasulillah salatullah salamullah ala
Ya, kayak di pasihan sok. Waldi sok. Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Disebut ngeunaheun teh musik didinya, sorak didinya, nu nyawer ongkoh genah karasana. Tah anu teu nama urang. Budak geus kabagian, nu dagang geus coba urang. Tapi sebenarnya mah da ari ustad mah nu dipikiranna akhirat. Jadi kuring mah lain mudak duit, mudak akhirat. Sabab cekolot ge dunya mah kalangkang heulang. Di udag-udag moal beunang nu aya ti gebrus. Ai kitu mah neangan akhirat, dunya bakal menang. Bisi ibu teu percaya, da panitia ge geus nyiapkeun keur urang. Dak abdi mah akhirat. Atur nuhun sadayana atur nuhun. Mudah-mudahan cita-citana ti nekanan sing barangja dunya akhirat, salamet lahir batin, parak milik, deket rezeki, anggang balai. Apapun yang dicita-citakan oleh Bapak calon wakil bupati, kun fayakun, moga Allah menjadikan. Tadi doakan numere hari nu teu mere masuk we ngadoa sorangan lah. Jadi ayat tilu pelajaran hilup Persi bisa menang lantaran aya lawan. Jadi lawan ku ibu musuh nu aya dina hate ibu, lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya. Musuh yang paling nyata tah awak ibu masing-masing. Bener. Sok baheula zaman Jepang masjid dijaga ku Jepang, masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid pinuh. Ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Jepang. Eueuh, tapi naha kosong. Deuk muding Jepang. Awak bapak anu ngeluhun. Hiji. Dua, Persi bisa menang karena nilai persatuan dan kesatuan. Kabupaten Bandung bisa unggul, bisa maju, bisa berkembang, bisa jaya, bisa sejahtera. Lamun rakyatna menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Oh, hidup Persi. Tilu, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita satu tujuan. Bapak, mana untuk kebagian Bapak? Ngos, akang mah. Oh Acan, tapi udah jujurnya, bener ya Pak? Yo. Oi Pak Acan Pak Haji. Wah, aing horor ya melobat teuing. 1 2 3 4 5 genep 7. Pokokna mah hitu mahi bagikeun saki ewang 200. Mahi teu mahi nya ya. Pokokna bagieun sok banget sok. Atos tong parebut ku duit leutik. Kayak dek diparebutkeun anu gede. Sok, ditukar-tukar. Maka kudu darai pangaosannya, pan rizkina aya, walaupun leutik syukuri, Bapak. Pan eta aduh anjir urang kudu coekeun kieu keur ngomong ku bapak-bapak. Goni mah. Ibu, pada kesempatan hari ini saya izin ya ngeusan maksudna teh. Nah hayang nepi ka jam sabar hari ibu. Hayang nepi ka magrib. Nya sok ibu sorangan urang rek balik. Apanan kita dengarkan sambutan daripada Bapak calon wakil Bupati Bandung. Insya Allah saya mohon pamit sing sarehat sadayana, sing pararek milik sadayana, sing salamet lahir batin sadayana, anu keur goreng rumah tangga sing dialuskeun, anu keur ragrag ekonomi sing dibangkitkeun, sing gede milik, sing gede rezeki, ngan omat ulah gede wadul jeung gede hutang. Sakitu ngabi hatur bahwa sapanon carang sabakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.